Kidalang anu pada magelaran dina wengi ieu nyaeta ngabantun carios atanapi nyanakeun lalakon Pawana Suta.
pangwaris jalanan ka kelaraken pagendingan sirama kentilan siraman dayu Satya puya tunggal kang wanci Arut marut lan ratu jan banujan panustan panusabda pawana mimbar-mimbar jagat sewung kang wardia ningrat wit siji dahan papat godhong pitu
uhing songo sekar ipun tanpa wilangan kunjat kunhakun sirman taji ngadeg adam muloh lan babu hawa amarwata sutanayung kinayungan lo ingkang jinarana kali kamaipun adam muloh kare kapatian seratanipun saking taat hartosipun Kang Danur Wilis Anwas Anwar Kang Danur Cita sakuntus sakumu ing ragawayuh Kang sakanang sakurawangsa akmanu manangsa sang yang menang sang yang mening sang yang rancasan anyula ngadeg sawar gaul sabda gending kinesan ingkang nelena ingkang jagat suraya panjenenganipun sang jagat nata yang dipunaken sakatahintian awaget amparing lemah nata nu ngajenengaken wong sejagat kabeh medal malih Kang Batara Guru Batara Kang tawisipun pinter guru yang nuduhaken sejagat alam medal malih yang adipati yang dipunduraken sakatahintian awagen pati kalawan urip tiang abedaken pati kalawan urip nganggo kuluken sanawulung krudung sutra kemange kulu panutup bayu krudung pangeprak ing rasa astaipun papat asta namaipun panangan papat kulun wetan kidul kali tawisipun Kang Pancadria panca iku bahasa lima Dria Kang angen-angen medal malih panglingan ipun Kang jagat lemusana lemusunu lemusana jagat ing aningrat lemusunu anggawian diajik pancer satunggaing dewa panjeniku kabayang dewa kabayang nampi piutus dewa iku salira dipun kiamba sinten Kang utus sinten Kang diutus sinten Kang dipun utus utusan iku silokane marga salira ding dinggal penutup lawang kolbu sang yang wenang sang yang wening sang yang wenang angkana sang yang wening angganing ginuran rasa ingkang wanci Semar kunjung dana wulung Semar sana dana guling kunjung papa kuning alam alam ni alam malakut alam jabarut alam barjah nasib batin Kang sampurna kunjat ajang tunggal pun seraman taji angadeg dalam wujud tunggal keliripun Kang wujud birahi
durung dadi uwung-uwung awang-awang bumi langit durung dadi bumi langit durung dadi lohing mahfud sampun muni ya sampun muni sedaya janjiniku maksud medar carita wayang warisan ti para wali ditinggal para pujangga wali salapan ka 10 tunggal nyebarkeun agama Islam nganggo peran pawisan wayang wayang nu nganung perlambang hirup manusia nu kumarendang di pawenangan alam jagat raya wayang-wayang kocap kacarios nyata di hiji nagara nu kasebat nagara Karangkencana Sang Nalendra bibisik Prabu Kalaka murka dinadangan ayeuna ngaturan lingih patih kala sekilan senopati kala pideksa anu tungkul hamari kluda temah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra Sang Nalendra Prabu Kalaka murka wujud di pangawakan denawa jangkung dhuwur simar dada soca sumurut nandingan baskara kembar nganggo gelang gana gelang gumungsur tempalna mahkota kerajaan tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan lami-lami Prabu Kalamurka ngandika geleger ka di alas bengkak dan niramang sangan deka kawaning lisan mekatan pengandikan ibu Yuhane terserah ke surah aing katirisan oh ji oge senopati nu dipiagul kalayan dipireus ku aing sampun dangu amarek dering dipun priksa satunggal nipun nopolan suka sekul sinanjung toya satek desing permana monggo moro majua kapalingar so tampeni pembage kula ji kaharep maneh duaan patih lan senopati tapi damel Gusti Prabu semaeun abdi dama-daman kaula saeusinagri langkung dipayun pati kala sagenap pindah pembagi kalian ngaturkeun sumasungkem goyok panjenengan mugi katampi kalian kabingahan anu hentih ditarima ku kaula kanthi lega-lega wing ati simpen pulunge ati pun deing mastaka nampi nu salajengna bobilaya kalapatan sareng kaluhutan ageng sumunten alit pamugia salira panjenengan paduka tiasa ngamalum kalian ngapunten kana kalapatan kaula urang siling hampura jeung kaula ji
dabongana ari manusia mah kau kakurung orang salaku makhluk pangeran teh kapan eueuh nu sampur. Atur aras pisan eta. Moal lepas tina kasalahan jeung kabeneran. Di mana salah wae meureun lain setan, bener wae lain malaikat. Lain malaikat. Kakenaan kawah jeung kugingsir tungkul tempat kaloputan tengah tempat kalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin taraka pake isu jeung ari manusia mah teu cicingna hiji marsai martabat pengen eta nalebah dia urang siling hampura bebaskeun hate nu teu daek repe-repe ubar nu paling ampuh tadi di dunia teh say ulah aya nyongklit ulah aya gantara kakaitan geuneuk meuleuk meuk estuning kudu bebas lain ibarat jalan gede sasapuan caang bulan 14 caang narawangan Allah eta kula kitu teh say salajengna kurawan nampipun siang peduluh kejapit di mana sangin aya pikir saeunaon ke salsewe ulah gurung gusuh keun we dacan subuh ieu can aya salah senopati kaharep maneh ka payun geli Gusti kula langkung ti payun kaula nyangakeun simah pangabakti hing panakrami ginancing pusuking remah ternyata pusuki boh bilih kaula aya kalepatan sareng kaleputan pamugia pun kirang pangapunten malum ciri sabumi cara sadesa nya wadah tutung biritna sacarana sacara bilih aya cara nu kasanak ti desa kabantun ti pakampungan kajingjing ti pakemitan bilih teh sapuk sareng mamanahan nyunkeun dia punten Gusti Paduka pujas tu teh senopati diterima ku kaula kalian diampura oge di malum tina marganing kasalahan nuhun pami kitu oge kahunyu kakang patih nuhun tampi wagangi salajengna ya pikir saeunaon ieu teh tansah dajeng-ajeng oh kieu ieu saperkara kaula rek nyangakeun layang pangajian nu saluhur-luhurna karan di kaduaan nu kabeh aparatur negara anu geus gayeg-dayeuh ngolah nagara nyingkakeun baju leungeun kenca jeung katuhu keur kamajuan nagara kaula salaku raja di negara moal bisa lempang sorangan tanpa bala bantuan ti balarea rumah sagedena ke negara teh majuna negara teh memang kuayana gotong royong babarengan nganung harti urang teh manunggal antara raja jeung sajumlah aparatur negara oge rakyat sadaya kuhal sakitu kalarek nyakeun layang pangajian nu saluhur-luhurna karan di kaduaan anu geus ngamajukeun nagara anu geus nimalan kana parentah ti kaula nuhun katampi kalayan kabingahan ku kaula panginten eta mah parantos janten tugas kaula margi kaula dalika dilantik janten patih nagara parantos disumpahe nyawa kadikeun kasalamatan nagara sareng bangsa di mana aya gangguan naon-naon ka nagara kaula salaku patih nagara nu bakal jadi cikal pugangna pikeun ngahadang eta gangguan panginten sae pisan nampi nuhun
karena sagala rupi timbalan ti sangalendra estuning tingijing sila pegok sinema pikeun kaula ngajalankeun tugas di negara. Heg nuhun ti muhun Gusti teh aya anu kokorowokan aya nama paling ogel seueur teh nu ngadamel status we dina TikTok jeung dina WO teu aya anu ngijing sila bengkok sinema estuning kaum buruhan teu ripuh nu dagang sami sarenang kasebatna nagara urang teh parantos janten nagara anu agraris sampun kaclokan ewa kajana piraga jamparing angin-angin kakoncara mancanagara malahan maseueur raja-raja nu ngajikeun diri jeung nagara urang. Nuhun atuh seniman teu kakarawakan Gusti da puguh parantos kenging saweran jempling tujuh bagi oke riweuh Gusti ini geus babagi teh gini beli sok taratoli sakumaha hayam diparab jempling beli taratoli mun teu fokus ka hareup kurang sok we teras we mang entah di mata Bangkok di sini mah marukana seniman teh na teh seueur acarana kitu ke nu nabeuh nu teu mah henteu jempling gitu iya alhamdulillah we Gusti seueur ayeuna pangrojong kanggo salira atuh jalan-jalan ge parantos sararae ayeuna mah nya alhamdulillah katampi 500.000 ya karak DP gitu nya rak DP ahna sateu meuni kitu tuluy kumaha deui ayeuna mah panginten teu aya anu kitu nu kieu estuning sigema teu cara eta we di nagara sabelah nagara astina geuning kumaha nagara astina marukana riweuh teh loba pamimpin anu mentingkeun diri pribadina di astina mah seseueurna panginten kula aya raja anu mek keur kana kadudukan jeung kapangkatanana teu nolih ka rakyatna mah teu nolih ka tukang gong mah tah sing kocak dengek Gusti di astina mah tek bengek tempo hanteu estuning riweuh Gusti hakeun ae teh mah batur lain urang ngan tina kajadian eta urang jieun eunteng yeun kaca dioboreun mah tah ulah dicontoh anu gorengna tapi kudu pika contoh mah nu alusna eta leres Gusti dauh timbalan kapan urang mah meureun salaku raja salaku pamimpin teh kapan urang teh jadi raja jadi pamimpin teh menang saha eta menyebutkeun nyaga bayangkeun lamun eueuh rakyat urang rek pingpin naon piraku aing kudu mimpin kroto mah moal mungkin tetap mimpin rakyat dauh timbalan nuhun oke hal sakitu memang eta nu kahiji anu kadua nama memang aya hal-hal anu bakal dipadudengkeun ngeunaan heusi hate ngaing si Gusti Wakca Balaka cikan naon mau dipika palai ku salira dina waktos ayeuna ulah bade dilingklir genang siloka gerak pedar secara basna kieu ci pan maneh ge apal yen kula teh raja lelengohan leres nu tadi mah beda lalakona aya lengohna mah sarua lengona mah teu boga isi lengona sarua kasebutna raja gagah sakti mantraguna loba harta lubak libuk harta kakayaan bro di juru bro di pantong ngalah di tengah imah buncir leuit loba duit
raja kaya. Raja kaya raya aing teh Eta. mobil 50 siki Milioner. perusahaan aing mah geus teu nyaho-nyaho Oh, atuh eta. ngan hiji anu ngait dina ati aing teh can boga pamajikan Eta cenah mah. Kirangan sumpah baheula Kumaha. lamun aing teu laksana ka eta wanoja kajen teuing aing teu manggih jodoh Alah. Eta. saha istri teu meuni wanoja ti bala Mana? anu dipika palai ku salira cing Gusti Wakja Balaka wios abdi nu ngalamarna Sok bluk-blakan. nah bade ka urang Ciseupan atanapi ka urang Pasir Buntu Eta. atanapi ka urang Beijing Ah, lain ka urang dinya lain. ka urang mana paduka sih Gusti ka urang mana Bukan ka orang Eropa. kaula teh anu nyantel dina ati ngan ukur hiji wanoja anu mah bisa kagantian sanajan widadari pikeun pabandinganana moal bisa dibandingkeun keur hante kaula Ah, saha urang mana Waksa Balaka ka kaula Ulang mana kulan? ari eta awewe teh anu nganyrekna teh dina gerap Pringgendani oh. anu ngaranna nyaeta Dewi Wara Arimbi Ratu Pringgendani aing teh bogoh ti lengoh ngan kapilaan ku batur nepi ka janji dina arti lamun kaula teu kauntun tipung laksana kapidurian kajen teuing paeh ngabalik bangke ngajampana buga Allah, mana puas. ubaran aing ti bogoh ka ngarimbi kabayang kurinat sosana eta katarangna kancah mentrangan Panangan. pipina kuwung-kuwungan irungna mancung halisna ngajeler pae huntu bodas lir tarigu panon coklat kopi susu Gusti entong ngawih wios abdi nu ngawih mah Tawa ka ngawih cenah cacan kengi. tah eta wanoja teh ti aing teh bingung dengaran ge hate ari hate mah dipangpalerkeun ge hese Eta punukna ngadaun seureuh. eta gadodan nog sapoto tah kitu ti Cipang mawakeun ka dia anu ngaran Arimbi ari ngadenge beja masih lenting bawaning angin kolepat bawaning gat menang beja tunong dipercaya gendong rawat-rawat lan pipikulan ayeuna Arimbi teh keur disembarakeun aing ge nyaho geus bogaan salaki anu ngaran Bemo Ah, Bima panginten eta si Bima Birma. tapi pan kadenge beja si Bima teh geus mangot Alah. aya beja tinu benang dipercaya Dwi Maratati Dwi teh dua Maratati teh beja Kapal. mun eueuh tempas aing Di eta geuning. cenah ceuk beja si Bima teh geus paeh di tengah laut Siraku deui. parantos makasih pati di laut nah menang paeh di laut teu nyaho ting dikecrok cumi-cumi Eta boleh. Digotong kurang. teuing dicapit lobster Eta bangunna. teuing digebotkeun ku hiu Bangunna. da ieu kasempetan keur kaula cenah si Bima geus maot berarti Arimbi teh rana meureun Oh, milik Anak pisan dikit. bisa cenah ayeuna teh keur disayembarakeun Arimbi teh tah ayeuna kasempetan kula sabenerna kaula teh rek init kana gara Pringgendani rek ngalamar Arimbi sakaligus aing rek milu sayembara pada ngiring sayembara ya atuh teu kena salira wios we kaula anu turun ka pakalangan sayembara teu kena raja wios kaula pati salira is ulah
ulah hayang kaula langsung anu ngalawan jago sayembarana supaya Arimbi beuki cinta ka kaula ji. Ini jagoan. Bayangkeun kumaneh aing sayembara gelut teh meureunna ditepukeun teh ku kabogoh. Eta. Beki sumangat. Iya, kudu teh jangan pangintel. Punten nu kasuhun uning gaul di pabrik Jemar-marah di tela. Kumaha? Wios we kaula nu bakal jadi jago sayembarana ulah. Genteng. Nu penting anter we kula. Anter ka Pringgendani ka dulu sayembara. Jajab. Maneh bawa duit sing loba keur daftarna. Sekaligus bawa harta kekayaan keur ngalamarna yeuh dengekeun aing mah tiba lagi terang ngejati pakalangan. Maneh ge apal aing mah tara elek gelut ti budak percanten. Saha anu janten jago sayembara di Pringgendani? Ceuk beja mah nu jadi jago sayembara di Pringgendani teh putrana Arimbi ku anjeun. Saha? Gatot Kaca ti wis. Gatot Kaca waduh cilaka. Nah makin nyebut cilaka punten sanes jeung sieuna dia. Nah Gatot Kaca teh jago satria amarta ti Mulajang Tengah, panglima perang orahana Braja Hingkang Tumaba. Naon teh hartina jelaskeun. Ari Braja Hingkang Tumaba teh pakarang teurak kana awakna. Bisa ngapung ngamat Jumantara ngaluhuran mega. Katiluna Gatot Kaca kepretna mata tutung mata kreureui. Nah pernah kitu gelut jeung Gatot Kaca can pernah anu kadenge. Karakcina aduh karakcina mah da jauh ka nya. Lain cenah lain beja cepatur. Pelegu. Da sia mah teu gaul hirupna. Gaul pisan. Karena buat TikTok jeung Facebook sia mah. Pan rame na media teh. Jago teh Gatot Kaca teh masalah ulah-ulah. Oke, tuh caceh. Iya, Gusti dieu aing memual mundur moal ngejat catunyang beas kajen teh paeh ngabalik bangke jeung tibatan telaksana kasih sayang Arimbi. Kumaha geus kieu laksanakeun. Raja mah anu boga kartu kuning jeung kartu beureum. Boga kakawasa tutur kene kahayangna kenai di mana lamun kumaha lamun raja urang bobor karahiwan di tengah lapangan kenai akang di raja jadi paci Kasempetan. tapi nya kitu tur kene mah tak naon itu Moal milik ke urang. kudu riweuh kapan mobil na loba tinggal make beureum mawat raja urang mah Saweneh urang jual. jual hade gitu. Aduh janten saira wae nu pakalungsur aing pribadi anter bawa pasukan saloba-lobana keur nganter kula ka Pringgendani. Oke atuh anjeun Senopati dawuh timalan mihape karajaan mihape kewajiban kaula dek mihape kalau rek luntah heula kana negara Pringgendani sakaligus umumkeun ka sajumlah hamba rakyat yen kaula rek melu sayembara rek neang pijodoeun kaula mohon mangga destokeun ayo papak ulah dia balat tam-tama sakabeh bawa bebekalan saloba-lobana duit sing loba mas picis inten jumanten bawa keur ngalamar ka si Nyai Dewi Arimbi kiraha saya pada angkat tagu teh ayeuna tong ditunggu sok pake tu aing geus teu kuat kenyedan jantung dauh timalan destokeun kok kaula rampuh dauh tas pangetika Hamid sejak ngempet keur ulah dia balan tam-tam hayo
pasukan saloba-lobana bawa tidur di malam pamit ini. Pada ngumumkeun ka sajumlah rakyat ya ayo bejakeun kalayan doakeun kaula dauh timalan pamit ini tuan. Nyai Arimbi ayeuna akang bakal nepangan salira sekaligus akang bakal jadi ngiring sayembara keur ngaraketkeun ieu tali duria tali birahi ka salira bagiakeun akang geus. Lukan raya lemundur memesti wilayang ran memesti wilayang ran supaya kumpul dina waktu ayeuna aya bewarat raja urang pikeun halu mampak kada garap pringkeun tadi mangga Gusti mangga semua pangabacos tarima mana batur maneh sore aya itulah aya pikerjaan naon diuk
masuk ke pojok panjenengan Gusti. Dari bawah. Aya pikir naon Gusti. Lah diuk. Hei, menanyakan. Bicarakan. Syukur segera. Hanya kita ke Majerwing. Aturkan semua pangabak Josoyo Gusti panjenengan. Nuhun. Ditarima ku kaulan. Nuhun pamedi jampi mah. Hei, hilet ente. Naon nyebut hilet ente gaib? Aduh, dia di tukang dekat uing. Sono karak pangi urang teh. Lukan raya mundur meweti walayangran. Meweti walayangran. Samya manep setengahing pasepan Jawi, mandeg setengahing pasepan Jawi.